Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng sim kuring mangnana anagon dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh. Nyandak hiji jejer carios Siluman Oray bagian ke-20 nyebaraya dinten aya teh. Anca garapan anu katuna waktos dinten kamari terus dugikeun ka Cicuming sareng Somad terus darugi ka buruan Bumina Kidaroji nya di kampung Cihaur nuju ngawangkong sareng si Bodil. Dugikeun kadinya pamit telepat. Mudah-mudahan carios sinjantun panglipur kanggo kalbu pangabarah kana manah bara Sunda di mana wae ayana. Anu sami-sami mika cinta mika resep kana pidangan dongeng Sunda ti Mang I. Tu kali ti kitu mangaturkeun nuhun heula kana parantos subscribe, like, dan komen dina channel Mang. Oke utami namakan parantos satya satu humanco sa teterasna dina setiap pedaran dongeng ti Mangna mangaturkeun nuhun kana pangrojongna ti sadayana nya baraya dina tebihna pon kitu deui nu caketna atau bilih wae dina salapenting ieu carios anu kasebutna menuju alit kasebat asma sapartosna dewasa kasinirana kuning perlampahan ku carios anu damel ku Mang ieu ulah kirang hapunten. Margi ieu memang saukur dongeng saukur karangan hungkul nyebaraya kanggo hiburan urang sadayana. Sumangga baraya sapados teu nyangkolong ting kana waktos pedaran carios Siluman Oray bagian anu ke-20 ku Mang Sejadi teraskeun deui. Wilujeng ngadangukeun. Yaup, kadarieu juragan Daroji jangan sejenna geus daragoan anyun di kamarina keneh oge tema si Bodil. Toh ayo Del cek si Cuming bari leumpang nyampeurkeun ka Kidaroji jeung anu sejenna nu keur tariuk dina kursi anu ada di tepas imah. Teu lila anu duaan geus aranjog deui ka Kidaroji jeung pada baturna keur tariuk dina kursi anu araya di tepas imah. Somad jeung si Cuming mitu sirikna dibarageakeun ku nu ada di dinya nu keur dariuk tuluy carangkat bari jeung maranggut kanu duaan. Teu bina tinu keur nyambut ka tatamu agung. Geus kitu pok Kidaroji kadenge nyarita. Bagai ajong nun ujang duaan ayeuna geus kadarieu ieu. Bieu teh cikeneh pisan keur diobrolkeun di dieu ku bapa jeung anu sejenna teh. Kari-kari ayeuna cebul ka dieu. Yap, dari kula di dieu jang. Ceuk Kidaroji nalawaran heula diuk kanu duaan. Ari Somad jeung si Cuming samemeh dariuk maranehna ngarajak sasalaman heula ka Kidaroji jeung anu sejenna. Geus kitu gek dariuk dina kursi. Teu lila ti harita pok Kidaroji kadenge deui nyarita ka si Bodil. Bodil, cik pangienkeun heula cai sakedeung mah jeung lalauna keur ieu sia mayu. Ceuk Kidaroji. Muhun, maot juragan. Tema si Bodil. Bari ngaleos tidinya rek tuluy ka pawon. Ari Kidaroji sanggeus si Bodil ngaleos pok manehna kadenge deui nyarita ka Somad. Lain kumaha ujang duaan teh calagur jang. Ceuk Kidaroji bari mencrong kana beungeutna anu duaan. Kalarsan aya hibar kawilujengan dina denget ayeuna mah Pak. Abdi duaan teh teu kirang ku sawios-wios. Temal Somad. Oh nya syukur we atuh ari ujang duaan calagur mah. Bapa kacida atona ieu teh. Nampak ujang duaan ayeuna area ka dieu. Sabab Gusti kamarina keneh
Bapak jeung anu sejenna nu nungguan ka ujang duaan teh. Satadina lamun eueuh wae poe ayeuna ka dieu, rancana bapa jeung anu sejenna teh engke peuting. Maka dari itu kalamur ujang. Rek nepungan ka ujang duaan. Andai aku kabeneran geuningan ujang duaan ayeuna ka dieu. Jadi nuhun we ari keur bapa mah. Ceuk Ki Daroji. Mohon sami-sami Pak. Tembal soman. Lain kieu ujang. Bangna bapa ayeuna ngarep-ngarep ka ujang duaan datang ka darieuna teh. Luka hijina mah bapa yang nuhunkeun sekali deui anu sagede-gedena ka ujang duaan. Anu mandang geus daek nulungan ka bapa jeung anu sejenna. Basa dina poean peuting harita teh geuningan jang. Atuh sajabana teh kitu, era-era oge bapa teh rek ngomong we meureun ka ujang. Dena bapa rek minang saraya ka ujang sakali deui mah. Sangkan ujang daek ngarengsekeun kana sakabeh masalah anu ayeuna keur ku bapa jeung anu sejenna di singhareupan di dieu ujang. Maksud bapa teh ngarah musuh-musuh bapa daek ngareureunan kana pagaraweanana jang. Meh teu ngakalakeun wae ka bapa jeung anu sejenna. Sabda eueuh gunana atuh ributan wae mah. Jeung moal tungtungna we deui. Ari kudu tuluy-tuluyan kieu wae mah. Dah kira-kirana na ujang duaan teu kaberatan lamun ku bapa dipentaan tulung sarupa kitu jang. Keun we da bapa oge tangtung ke mah boga kaingetan ka ujang duaan. Moal rek nitah gaplah kitu wae. Moal rek ngapremeh kana perjuangan ujang duaan. Geus daek bumelah ka bapa. Tah kitu umurna jang. Ceuk Ki Daroji bari mencrong kana beungeutna somat. Teuilah pok somat kadenge nemalan. Ari kanggo abdi duaan mah bujung hingga emutan. Dalah tanagi oge mangga Pak. Kanggo abdi duaan mah moal ngaraos kaabotan. Kumargi ari nu namina tulung tinulungan sareng sasama jalmi mah. Tos janten kewajiban abdi duaan. Kau ngabantos ka satiap jalmi anu memang nuju peryogi ku pitulung ti abdi. Nanging eta ge pami nu karara kaduga pangten ku abdi duaana. Pami teu manya ulah kira ngahapunten. Dupi kitu naha kedah kumaha abdi duaan teh ayeuna Pak. Tema soman malik nanya ka Ki Daroji. Sabab kumanehna macan pati kahartieun maksud jeung tujuanna Ki Daroji teh. Kieu jang ari kahayang bapa mah musuh-musuh bapa teh sing disaladarkeun deui we ulah rek kagugulkeun wae kana kagorengan kitu. Sabab dawuh gunana jeung era we deui ku batur pangpangna mah. Leung basa lamun puguh mah aya nu diparebutkeunana. Dari ieu mah naon atuh. Tah kitu mun jang. Ceuk Ki Daroji. Janten kitunya Pak. Dupi ayeuna nah bade kumaha kanggo pilampahan saterasna teh. Tembal somat. Satadina mah bapa teh boga rancana jang. Urang panggihan we ku urang ka tempat caricing maranehna. Tapi sanggeusna ku bapa dipikir dibulak-balik, dipeuweung diutahkeun. Asa eueuh gunana. Sabab bapana oge can nyaho ka tempat caricing maranehna teh. Nya ku dasar eta ku bapa kajen dibatalkeun we jang. Sabab da kangaranan eneangan jalma nu can kanyahoan di mana dumukna mah. Tangtuna oge lain pagawean enteng-enteng. Mun kitu geus nyaho kana ngaran lemurna atau lebah-lebahna. Beunaan moal hese teuing dina maluruna oge. Sabab lain kunaon bisi kalakah meakeun waktu we jang. Jeung jadi ngaganggu meureunan kana pagarawean ujang duaan. Tayna mah nyawuh deui carana. Entang dicaricing we heula di dieu atuh. Ujang duaan mah sugan isuk bageto
maranehna teh aya datang ka dieu. Da engke lamun area ka dieu mah urang rombongan we heula jang. Sugan kitu ge maranehna daraik diajak nyarita. Kajaba lamun teu beunang wae di omongan mah. Kumaha barjing ngayakeun kakacauan deui mah di dieu. Ya urang beresan we sakalian jang. Sabab dari ku pangrasa bapa mah musuh-musuh teh tangtu maranehna bakal ngajarorag deui ka dieu jang. Tah kitu ceuk Ki Daroji. Janten kitunya Pak. Mohon urang antosan we heula tuh di dieu. Ari karek name sadinten dua dinten wae mah. Abdi tiasa panginten. Nanging pami kulami-lami teuing mah tangtosna abdi oge. Moal tiasa Pak. Kumargi nuju mayunan ka peryogian anu sanes ieu teh. Ceuk Somad. Nya kitu we jang. Teu naon wan sok urus sapoe dua poe oge. Sababna da papa ge ngamalum ka ujang duaan. Utang tuna ujang duaan teh boga urusanan. Anu kudu direngsekeun ku ujang sewang-sewangan. Ceuk Ki Daroji. Mohon Pak. Tema Somad. Terilah kurunyung kadinya anu datang. Singoreng si bodil anu datang kadinya teh bare. Bari nanggeui baki jeung cai kopi anu geus meunang ngawadahan kana cangkir oge lalawuhna. Song-song dijalagrageun na saluhureun meja. Sok atuh jang. Cai jeung lalawuhna diaropi heula geura. Ceuk Ki Daroji nalawaran heula ngopi kana duaan. Mohon, mangga. Atur nuhun Pak. Ditampi caina. Tema Somad. Nya sok jang. Ceuk Ki Daroji. Somad jeung si Cuming tuluy ngaroyup heula cai kopina. Geus kitu si ngarongkong leungeunna kana lalawuh. Kon kitu deui Ki Daroji jeung anu sejenna. Marehna oge ngaroyup heula kana cai kopina. Geus kitu plenyun rudud bangun anu narik matna keranan. Teu lila ti harita kadenge suara Ahmadi anu nyarita ka Somad. Akang teu poho ieu teh nganuhunkeun pisan ka ayi duaan. Nu ngabantu ka akang jeung anu sejenna. Amun teu dibantuan teh mah ku ayi duaan. Meurnan pikumahan teuing nasib akang jeung batur-batur anu sejen oge kolot akang teh. Sabab nu saurangna deui mah musuh teh lumayan luhur geuningan pangartina. Sabab dari basati heula mah eueuh eta jalma teh. Jeung lamun aya hayang hafal mah geus aya we meureun kana 3 kali wae mah. Akang patadak jeung marehna teh. Lain karek sekali 2 kali. Artina maranehna mah tetep ngakalakeun ka akang jeung anu sejenna teh. Sigana wae lamun akang can binasa mah ku leungeun maranehna. Moal eureun meureunan bakal ngakalakeun we tuluy. Malah kolot akang oge beuteum mais teu meulem. Teu nyaho kana masalahna mimitina. Jadi kababawa kapanan. Kaciwit kulit kaba daging. Ku ayeuna ieu masalah teh. Ceuk Ahmadi ajak nyarita ka Somad. Kutan kitunya Kang. Dugi tos katilu kalina patelakna teh. Nah di mana wae tah patelakna teh Kang? Ceuk Somad. Nu mimitiuna mah akang tarung jeung barahna teh basa keur aya hiburan di lembur Cikeong. Di mana bah naon jang? Tepira pada akang migal dina luhur panggung. Maranehna jol nyareretkeun kana awak akang. Atuh akang teh geunah mantungna nepi ka tararung di kebon awi. Ari nu kaduana mah maranehna ngahaja datang ka dieu neneangan ka akang. Malah diburuan pisan ye tararungna oge. Ngan basa harita mah maranehna kalabur sabab asor tarungna. Atuh nu katiruna waktu akang ditulungan ku ayi teh sakarek balik di tempat hiburanna imah age kuncir
tah jadi mustahil ari keur akang mah. Lamun maranehna nepi ka ayeuna oge masih ngakalakeun tantuna oge ka akang jeung anu sejenna teh. Komo deui ayeuna mah geus katambahan kapanan ku baturna saurangna teh anu lumayan luhur ilmuna. Tatu ayeuna lumatak jadi hareudang keur ka akang jeung anu sejenna teh. Weuh deui bintang ti baturna nu basa dina peuting harita patalak teh jeung aing geuningan. Tah kitu ieu cek Ahmadi bari ngararet ka Somad keur diuk dina kursi dibeh kencaeun manehna. Mohon keun atuh Kang, sugan ieu masalah teh sing tiasa engal-engal di rengsekeunana. Teh mah Somad. Nya ieu sugan we atuh ku ayana aya di dieu ieu masalah teh sing bisa direngsekeun lah cek Ahmadi. Nya bapak ge ngarepkeun teh kitu Jang, sabab rumasa bapak can bisa ngayonanana hari kana pangartina nu saurangna deui mah. Sok ayeuna mah bari ngawarangkong bari samil oge tah lalauhna geura cek Kidaroji. Mohon mangga atur nuhun Pak. Tema Somad barang keur anteng ngawarangkong kitu rentang-rentang di saluareun lemur Cihaur katanya aya sabaraha urang jalma nu keur leumpang muru ka eta lemur. Sing araleut sing alabring bajeng sing solegreng bedog dina cangkeng kencana. Sing horeng eta jalma teh hareutanana Kirawi anu dina poe harita geus aranyog deui ka lemur Cihaur. Maksud jeung tujuanna eueuh deui lintang cerek ngayakeun balitungan ka Kidaroji jeung pada baturna. Sanggeus nerepi ka sisi lemur reg Kirawi jeung anak buahna katenya ngareunkeun heula leumpangna. Tuluy sing koloyong nyampeurkeun kana sanapeun tangkal kai anu area di dinya. Kek maranehna dariuk dina saluruh nyukut bajeng sing haregak kitu nanti napasna balas tas lempang jauh. Ari kesang mending ngaloprot sawak-awak sabab panon poe keur meujeuhna aya dina saluhureun emun-emunan. Renghap Kirawi narik napas jerona teu lapok kadenge mana nyarita ka si Jalak. Jalak, nah geus deukeut atau jauh keneh euy. Lamun ti dieu ka kagebrogna musuh urang teh cek Kirawi bari ngararet ka si Jalak nu keur diuk tibeh katuhueun manehna. Nya geus deukeut lamun ti dieu mah Kirawi cari asup ka lemur Cihaur bali kahalangan ku sababaraha imam meureun lamun ti dieu mah. Tema si Jalak. Syukur are geus deukeut mah. Tangke lamun urang geus area di ditu urang langsung ngejorag euy ku urang ka imahna. Syukur-syukur keur araya maraneh teh. Atuh lamun keur araweuh mah urang turuk ka imahna naon hesena tumanding cek Kirawi. Lamun keur araweuh mah jamana da urang turuk ka imahna ama burung sing kurunyung meunan ke oge Kirawi cek si Kadet. Kadet ayo ayeuna mah urang ngeureuh dewe euy sabab dewek geus ara teu lieu kokod hayang pupuru mariteskeun kana beungna cek Kirawi bari cung manehna nangtung ditaluturkeun ku nu sejenna. Tuluy leumpang arasup ka jero lemur rek ngajugjug ka imahna Kidaroji. Dipirig ku hiliwirna angin leutik anu narabakan tatangkalan. Daunna bating garup hae jeung arulang. Ari panon poe meujeuhna keur moreret. Panasna kacida. Kirawi jeung pada baladna maranehna katenyo keur leumpang keneh di jero lemur kampung Cihaur. Sanggeus dihareup manggih pengkolan leok
Kirawi jeung pada baladna marengkol ka kenca. Teu lila ti harita gog anyog kaburuan hareup imahna Ki Daroji. Reg maranehna areureun dirinya. Tuluy sing bedega di buruan. Ari Ki Daroji jeung anu sejena mun sing larenya barang nenyo aya aleutanana Kirawi nu geus area deui di buruan hareup imahna manehna teh. Bajeng keur sing pardega. Yo ati somad we jeung si Cuming anu katanyana tenang mah. Teu lila pok Ki Daroji kadenge nyarita. Dah, kuningan geus datang di ka dieu barudak. Musuh-musuh urang teh. Kali sing hati-hati euy. Dalamun geus kieu nare kumaha na jang? Cek Ki Daroji nanya ka Somad. Ayeuna mah urang tepangan we heula ku urang, Pak. Tangke pamitos aya di ditu nami urang taros. Nah bener naon aranjeunna sarumpingna kadarina teh. Teh mah Somad. Nya, aya tu jang. Cek Ki Daroji bari cangkat tina diukna dituturkeun ku nu sejena. Tuluy lempang kaburuan hareup imah. Nyalampeurkeun ka Kirawi jeung pada baturna. Teu lila Ki Daroji geus aya deui di hareupeun Kirawi jeung anak buahna. Pok Ki Daroji kadenge manehna nyarita ka Kirawi nu keur ngapedega bari melak cangkeng. Kisila, bagaya ayeuna urang bisa dibangikeun deui di dieu. Da naon maksud jeung tujuan aranjeun datangna ka dieu teh? Nah, rek ngajak duduluran atawa kumaha? Lamun rek ngajak babarayaan, ku kuring mah burung dibagiakeun pisan kalian ku kabungahan. Sabna deui da eueuh gunana tuh. Rek adon tarung deui wae mah. Naon kacape-cape? Tak bisa balikna teh eta. Lamun aranjeun datangna ka dieuna teh. Insya Allah ngieun deui kaributan di tempat dewek. Ulah samatkan nyaya sia. Di palengkoran deui tah cokot ti ku dewek mah. Cek Ki Daroji bari mencerongna beungeutna Kirawi. Kurang ajar. Sangeunahna pisan sia ngabacot teh. Dengekeun ku sia. Dewek datang ka dieu lain rek ngajak duduluran ka anjeun. Tapi sabalikna teh eta. Dewek jeung anu sejena datang ka dieu. Abah deui lintang teh rek ngayakeun balitungan sia ka aranjeun sakabeh. Oge ka anjeun duaan budak ora. Geus kumaha wani. Ulu piung kana urusan dewek. Tayna. Sok geura parapatkeun campe molar angguran manusia. Ku dewek dilanteurkeun kabeh oge. Temal Kirawi bari rutret ka musuh-musuhna. Tetela sila ing manggus teu beunang di elingan jelema teh. Jigana wae atul we murnan. Eta kokot teh lamun teu tarung jeung batur. Kuduna anjeun teh sadar ki sila. Geus kolot kalauka hayang aku gulukeun kana kaributan. Na teu era kumur. Cek Ki Daroji. Wah, ganeng sia. Kumaha dewek we. Rek kitu rek kieu we. Openan teuing atuh sia teh kana urusan batur. Hayo, geura singkir sia ayeuna mah. Tema Kirawi. Ayo, ari nya mah hayang tarung wae jeung dewek. Dewek mah burung diayonan atuh. Cek Ki Daroji teh eleh kos manehna oge. Hag, rasakan saya. Tema Kirawi. Bari sabrut manehna rajang ka Ki Daroji. Dampaleungeun ka tuhuna nu rek nyamar kana puceuli kencana Ki Daroji. Ki Daroji manehna oge teu cicingeun. Rikat ngalepkeun sirahna ka handap. Hut. Plos mana rajangna ti Kirawi. Nyamos ngakan angin. Cileng Ki Daroji ngacaul ka luhur. Bela congkeun dampal suka tuhuna. Kana gadona Kirawi anu awakna keur rada doyong ka hareup. Kirawi mana rikat ngacaul ka tukang.
Cileng plos panarajang kidaroji ayeuna mah anu nyamos ngakan angin. Ari anak buah anak Kirawi barang nenyo gegedugna geus ngamimitian tarung jeung musuhna. Maranehna teu kudu dikomando 2 kali. Tuluy jeung jilang ka hareup narajang ka musuh-musuhna. Ku peurupna sewang-sewangan. Nu sing hariuk rek kedor kana careham kencana lawan. Kocapkeun ana si Cuming baraya. Anu harita keur adu hareupan deui jeung si Jalak. Barang peurup katuna si Jalak geus ngahiuk menimbang baraan. Rek kedor kana careham kencana si Cuming. Si Cuming mana rikat ngalepkeun sirahna ka handap. Bari nyepetkeun ramoleungeun ka tuhuna. Kana peuteungna si Jalak. Tayohna wae si Cuming make jurus pamacan meureunan. Hiuk lep. Bos. Panarajang ti si Jalak nyamos. Hiuk brek. Beuteung si Jalak kakoet ku cakarna si Cuming. Si Jalak mana meuni muringis. Bari mundur salenggah ka tukang. Kurang ajar, make jeung main kuet sagala sia. Tarung teh. Cek si Jalak. Hanya kumaha dewek mah tong. Bebas ieu tarung mah. Najan rek silih kekeng ceri oge sia teh. Moal anu nyaram. Dawuh wasitan ieu tong. Ari lain ka kapok teh jelema teh nya. Teu lang dikadek oge taku dewek. Tur. Dan kapok keneh wae. Nah yang disunatan beneran eta mah. Eta bohong teh. Cek si Cuming. Dengekeun ku si lain sia rongoh. Keur si Jalak mah. Basa kagok sia. Tungtung masih hirup keneh mah. Ayeuna mah teu sia. Ku dewek rek disunatan ta bohong teh. Cek si Jalak bari malotot ka si Cuming. Sok atuh, ari nya mah rek nyunatan beung dewek. Lamun sireng teu bisa, wayahna uing rek nyunatan beung si lain nya. Rek ditunah dina para. Lumayan keur nyingsenan beurit wae mah. Teh mah si Cumi bari ngakilirkeun barah bedogna. Kurang ajar ngahina sia ka dewek. Disarwakeun jeung ucing beungeut dewek. Make jeung rek dipake keur nyingsunan beurit sagarupa. Awas rasakeun saya. Cek si Jalak bari serepet ngalugas bedogna. Kurilap seseukeut bedog mendingan kurilap ka tojo ku panon poe. Sok nah, belum diayonan kuing oge. Tema si Cuming serepet main oge mesat bedogna. Cileng si Jalak loncat ka hareup bari ngayunkeun bedogna. Ana beung kencana si Cuming. Si Cuming teu diantep, teu ditakis ke bedogna. Yau pelentrang, 2 pakarang diadu. Soradan bating pelentrang. Bajeng ngaluarkeun kembang seuneu. Sebrut si Cuming ayeuna mah nu narajang ka si Jalak. Bajeng ngayunkeun bedogna kana beuteungna si Jalak. Cileng si Jalak loncat ka tukang. Nyingkahan panarajang bedogna ti si Cuming. Plos bedog si Cuming nyamos ngakan angin. Cileng si Cuming loncat deui ka hareup. Awakna meuni siga simut ngaceleng bangun anu hampang. Bari nyabetkeun deui bedogna kana peuheung kencana si Jalak. Si Jalak mana rikat ngalepkeun sirahna ka handap. Bari nyabetkeun bedogna kana bincurang suku kencana si Cuming. Nu harita keur ngalayang kadua sukuna di luhur. Si Cuming hadena mana rikat ngejetkeun kadua sukuna ka luhur bari nakis kana bedogna si Jalak. Hiu pelentrang. 2 bedog diaradu deui. Teu lila celeng kadua dampal sukuna si Cuming. Sincak deui kana lemah. Tuluy awakna malik nying hareup ka si Jalak nu keur aya di sutukangeun manehna.
Bara Sunda di mana wae ayana mung sakiheulahan sagara pandongeng dina jejer cariyos Siluman Oray bagian anu ka 20 genep, insyaallah bagian anu ka 27 na menawi pareng kumang jadi teraskeun deui dina waktos anu sami nya baraya. Mang ngaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana, nyungkeun dihapunten bilih wae seueur kakirangan. Mang saja pamit kasadayana. Wilujeng kantun per mios.